beneran hari teteh di Mesir berarti Kangjeng Nabi Musa malain orang Mesir ngan dirorok di Mesir. Lahir Kangjeng Nabi Musa di Madian Yordania, dialungkeun Kangjeng Nabi Musa ke Bengawan Nil berarti dirorok ku Raja Firaun. Geus Kangjeng Nabi Musa lain orang Mesir ngan tumbuh gede di Mesir di lingkungan bangsawan. Idinya Kangjeng Nabi Musa teh keistimewaanana hiji boga kanyaho tanpa guru, nomor kedua boga kaulinan tanpa guru. Urang mah kuari boga besi mun ditanyakeun aya guruna di Jakarta. Urang kuari lamun boga ditanyakeun aya pencaci karet, ieu ge aya guruna di Bandung. Lamun urang nyaritakeun ieu penca naon ieu? Ieu penca kalong. Kalong naon? Kalong hiber. Di mana ieu? Di guru di Bandung kana mah. Maksudnya kalau hiber kumaha? Lamun digesentak gegeran lompat. Lamun digetak gegeran lompat disebut permainan kalong hiber. Tah ieu. Aya deui Bogor, Cimande. Aya jelema belajar Cimande, aya guruan berarti. Mentek ulah coba-coba sia. Ka aing ulah coba-coba. Emang naon? Aing kebal di Bogor. Kebal naon? Dagang salak aing di Bogor. Atuh teh hebat. Tapi Kangjeng Nabi Musa Masya Allah dibuktikan ku Gusti Allah yang sebagai tanda bukti kehebatan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam di samping nyaho karena urusan isu pageto minggu hareup dan lain sebagainya. Kangjeng Nabi Musa diberi ilmu kos itu teh lantaran tandingan anak dukun disesuaikan dengan Gusti Allah.